Panuhun ka pemirtub dongeng Mangguru, boh kanu tos lami manco atanapi kanu engal keneh mancona, mohon diantos ku Mangguru, diantos teh jempolna, komentarna, atanapi kanu teu acan subscribe mohon tong hilap di subscribe channelna nya mohon. Sok da balalageurnya mohon etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Sakali deui diantos ku Manggurunya. Tong hilap like, komen sareng subscribe nata. Sok kaparayun sadayana. Mitra pemirtub dongeng Mangguru, bubukaning carita langit benggras ukur di papaesan mega ipis anu pating kalayang kaseret angin. Kelik kelik sora heula ngagelik dina kaayaan ngalayang muteran awang-awang. Seot nyirorot treup entrep dina poncelot tangkal anu pohara jangkungna. Mata heulang rutret nampuan sela-sela di antara rajegna tatangkalan anu paselang jeung rembetna kakayon anu ngawujud jadi wewengkon pileuweungan. Ret mata heulang mencerong ka belah wetan, neuteup hiji pilemburan anu suhunan imahna narenggang encelo-enceloan. Geleber heulang hiber muru pilemburan, bubuhan ngapung teu sawatara lila oge. Heulang geus kakalayangan di luhureun lembur, sok padahal mun seug disorang ku jalema mah jarak sakitu teh saeutikna kudu meakeun waktu 2 nepi ka 3 jamna. Mata heulang seukeut neuteub hayam-hayam anu teu jauh ti hiji imah anu kawilang basajan anu ngan ukur dijieun tina kai golondongan. Di pipindingan ku bilik hinis kalayan hateupna tina entepan eurih jeung injuk kawung. Semu gegancangan narajol ti jero imah, saurang awewe tengah tuwuh. Ayohna mah mang melangkeun ka hayam-hayam kukutanana anu pating karetok pating cariak. Nempo aya jalma heulang anu ti tadi geus ngincer anak hayam, gancang nyeleber ninggalkeun eta patempatan. Kandangan atuh Maoci, nu abdi ge kamari indungna disabet heulang, ceuk saurang awewe anu kawilang ngora keneh anu kabeneran ngaliwat kadinya nembongkeun paroman anu handeueul. Ih karunya ari dikerem wae mah atuh Nyi Lilis, da sarua hayam ge hayangeun bebas. Geus ti mana geuning Nyai ieu? Meni angkari bungkitu, tembal cek anu disebut Maoci. Kituna teh bari ngareret kana 2 jingjingan dina leungeun kenca jeung katuhuna Celilis. Ieu tos ngalahuy boled mak, bilih palai atuh mangga ngalaan. Hayang atuh ceuy, nah geura di beuleuh mah teu kanyahoan datangna saurang jajaka nyelengkeung. Nyangkop atuh jang bedoy da loba ieu, dijual oge kagok ngajualna deui aringan ukur sakieu mah, cek Celilis ngareret kanu anyar datang. Ih ari nyaneh masok tara boga kaera ari pun tapenta teh ieu. Gantian we sakalian nya Nyai da mama resep. Nya resep kolekna. Nyieuna mah cenah ku anak mah we cek Maoci sempet ngadelek ka si bedoy. Pancek mak wing oge. Jadi jalma mah ulah munapik ni oi. Matak mun hayang mahnya belak-belakan we atuh, cek si bedoy. Kituna teh bari surungah serenge. Ingah incu-incuan teh geus pinter nembal, cek Maoci. Kituna teh bari ngadilak. Si bedoy ukur nyerenge.
nembongkeun huntuna anu rada karehol. Sanggeus mupakat magantian mah mohon teu lilis ku serat gesrut merean huy boled diwadahan kana jingjingan. Kan bari panetep mah teu lepas neuteup ka Ceu Lilis nepi kalesna dina pengkolan. Lain nih ari maotna salaki Ceu Ijo teh bener dipateni ku si babadekok urang Cikuya, ceuk si Bedoy neuteup ka ninina. Sakedapan mah Maocih teu langsung nembalan, malah ngarahuh siga nu seunggah rek cacarita. Bener pisan ieu Jalu. Tapi tong nyebut Ijot karunya ieu. Sebut we ngaranna da ku indung bapana oge di ngaranan Lilis. Ada geus biasa cenah ni. Malah ngaran Ijot teh sebutan ogoti jenat salakina. Kumaha eta teh bener maot salakina teh ku si babadekok ni? Ceuk si Bedoy. Balikan deui pananya anu can kungsi dijawab ku ninina. Bener pisan Jalu. Baheula cenah basa Nyi Lilis can pindah ka lembur urang. Cenah mah mangsa manehna keur kakandungan. Imahna teh dirampok ku si babadekok jeung anak buahna. Salaki Nyi Lilis nekat ngalawan, anu antukna mah ditandasan nepi ka palastra. Tetep Maocih pinuh ku rasa karunya. Kurang ajar tah si babadekok belekok teh. Amun kapanggih disate dijekuk ku aing mah da aduh ampun, ceuk si Bedoy milu mangkeheulkeun. Ih, ari taeun teh ieu si babadekok teh saurang rampok anu ajen wewesena pohara luhungna. Ong gagabah komo nyaneh mah karek oge ngan ukur diajar tepak 3. Eueuh pisanna naonna Jalu ieu. Si Bedoy tungkul ari dikitukeun mah rumasa taya kabisa ari kana elmu bela diri mah. Henjung ka itu geura mulang tah bikeun huyna ka indung hideep sina dikolek. Mun geus asak ka dieu kanini anteurannya, ceuk Maocih nepak tak-tak incuna anu semu hulang-huleng. Si Bedoy teh mal leos ninggalkeun nina bari ngajingjing huy boled. Sajajalan pikiran si Bedoy manteng ka Ceu Lilis milu mangkarunyakeun ku nanasiban anu kudu kaalaman ku Ceu Lilis. Sanapina ka imah teh langsung dibageakeun ku budak umur 7 tahunan anu tina rupana mah kacida kasepna. Manyanak naon? Ceuk budak lalaki anu teteh lajang pringga neuteup babawaan indungna. Ieu nyandak huy, tinggal tos emam, tetep Ceu Lilis pinuh ku kadeudeung. Ceep sanguna ge mak, tembal jang pringga semut tungkul. Ya Allah, hapunten abdi teu tiasa nyenangkeun titipan Gusti. Batin Ceu Lilis ngajerit kanu maha nangtukeun papasten. Mak, cek jang pringga neuteup indungna anu tina juru matana nembongkeun getih herang, getih anu merebay tina raheutna hate anu maksa kaluar ngaliwatan kongkolak panaonna. Antosan heula atuh sakedapnya mah bade meser heula beas sareng meser es bonbon deui kanggo Ingga, cek Ceu Lilis bari ngusapan sirah anakna. Asik, cek jang pringga surak nembongkeun ka bunga. Sanggeus omat-omatan sang kanjang pringga cicing di imah mah Ceu Lilis ngaleos ninggalkeun anakna. Kecelak cimata jadi saksi lengkah Ceu Lilis, lengkah anu jadi indung enggoni ngebajoangkeun kabagjaan anu jadi anakna. Mitra-mitra pamirtub dongeng Mang Guru, sakur-sakur cucukulan anu kumbelendang di alam dunya, tinang tu hayang pinanggi jeung senang sarta bagja. Boh manusia pon kitu deui makhluk-makhluk anu liana, boh di dunya pon kitu deui di akhirat. Ari iblis nya sarua hayang senang, hayang bagja, tapi Gusti maha nangtoskeun sagala-galana.
sarang Gusti Maha Uninga kana rusiah makhlukna atuh perkara haliah dunya sarua kabeh oge harayang senang jeung loba pakaya jauh tina bang baluh anggang tina kasusah. Gusti Maha Kawasa saupamina nyipta kahirupan manusia sarenang kabeh baleunghar kabeh tapi lain ge dunya disebutna ari eueuh cocoba mah pan geus puguh ari dunya mah tempatna cocoba. Satemana ari anu disebut cocoba lain ngan saukur seuseut manggih dahareun atawa hese minuhan pangabutuh hirup wungkul. Dalah dicipta lobak pakaya oge saenyana mah cocoba anu kacida beratna kapanan teu jarang geuning anu beunghar kumed ku hartana anu pinter sombong ku elmuna jeung sajabana deui. Saupama dicipta sarenang kabeh palinter kabeh gareulis tur karasep kabeh rek kasaha anu beunghar mayarkeun jakatna rek kasaha anu pinter babagi elmuna jadi eta pisan kaendahanna mah di mana anu beunghar daek nulungan anu susah anu pinter daek nyaangan kanu bodo anu kuat daek mantuan anu lemah saileuyo pisan jeung katerangan anu nerangkeun yen sanya-nyana Gusti Pohara misukana kana kaendahan. Hal ieu teu jauh beda jeung kahirupan anu kaalaman ku Ceulilis jeung anakna. Disaprak ditinggal maot ku salakina, kapaksa hirup Ceulilis kudu ngalaman tunggara. Pakulitan Ceulilis anu ti heula mah koneng umyang. Ayeuna mah semu hideung balas papanasan. Bati tina buburuh ngabadug di kebon batur. Sok sanajan kitu, ari kageulisanana mah masih keneh nyesa. Lain teu laku kalalaki deui, Da eta oge loba anu harayangeun mah ngan Ceulilisna can hayangeun boga salaki deui. Wajar teh can manggih anu cocog. Ari asal-asalan boga salaki mah sieun melengkung bekas nyalahan. Sieun siga anu jadi salaki teu nyaaheun ka anakna. Matak keur saheulaanan Ceulilis mah leuwih milih lelengohan heula. Sok sanajan derman kawalahan dina enggoning minuhan pangabutuh sapopoena pikeun diri jeung anu jadi anakna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru nihtirna sorakoh kol dina mangsa lohor anu dituturkeun ku sora bedug ditajug-tajug jadi kabunga anu sasari pikeun anu buburuh ngabedug siga Ceulilis mah sabab bisa mulang ka imah pikeun ngareureuhkeun kacape awak. Siga harita cadugna bedug lohor Ceulilis jeung batur sapagaweanana ngalenghoy mapai-mapai jalan satapak di sisi lembur. Bisi rek nyimpang heula atuh Ijot, cai-cai mah aya ieu. Baturan Ceulilis nawarkeun kahadean. Kituna teh siga nu geus geunah nyebut ngaran Ijot teh. Hatur nuhun ce, bade langsung mulang we karunya kasih ingga bisi ngarep-ngarep. Sanggeus amitan mah Ceulilis gagancangan neruskeun deui lengkahna. Ingga cek Ceulilis nyelengkeung nyalukan anakna sanggeus anjog kaburuan imahna. Tekung Ceulila panto aya nu muka jang pringga ngurunyung seura-seuri ngabagiakeun indungna. Nurut pisan jang pringga mah saupama indungna keur eueuh di imah teh tarawanieun ulin. Da memang diomat-omatan ku Ceulilis sangkan cicing di imah. Laina naon dicarek ulin soteh melang meureunan. Kitu nama jabati eta ulin oge rek ulin jeung saha da imah Ceulilis mah kawilang rada nenggang. Satutasna babarsih jeung salat lohor siga sasari Ceulilis kuprak-keprak di dapur.
Beasa batok kudu mahi sapoeun kuduaan, lain teu hayang seubeuh ngan pangabutuh teh lumayan lobana. Kapaksa Ceulilis kudu ngirit, da panghasilanna oge sapopoena teu pati sabaraha. Aya kalana Ceulilis kudu ngelehan nahan lapar demi anakna. Mak, mamna sareng jalantir deui mak. Cek Jang Pringga lahaloho kana eusi katel anu keur dikulah koleh ku indungna. Enya, wayahna we sing sabarnya ingga, saayana wae. Tetep Ceulilis nembongkeun rasa pagaliwota. Mohon mak, mohon. Wios da jalantir oge raos. Jempe sakedapan mah taya anu nyarita. Tetep Ceulilis kosong, setengah kabawa kulamunan. Cek Ijot, cek, aya nu nyalukan ti buruan. Tah Kang Ipay mak, sugan we masih handai lauk emas. Cek Jang Pringga curinghak. Aya nu nyaredet kana hate Ceulilis mah, mangsa ngadenge kekecapan anakna samodel kitu teh. Da nya atuh jarang pisan dahar jeung anu ngareunah teh rajeun manggih deungeuna anu ngeunah, kudu ngadogoan heula pamere ti batur anu haat ka dirina. Kolayong Ceulilis nyamperkeun anu nyalukan. Geuning Jang Ipay, aya naon Jang? Tanya Ceulilis bari api-api teu nempo kana jingjingan leutik dina leungeun katuhuna jejaka anu disebut Jang Ipay. Iya, daging kelenci kanggo cece, ngan atah keneh pasakeun. Cek Jang Ipay ngasongkeun jingjinganana. Be, meuni montok kieu, atuh padahal mah kumaha we cenah dipasak. Puguh ge meunci tilu cek, karunya rada garering. Coba rada bosen deui kana daging kelenci teh duh. Nuhun atuh Nyapai nuhun. Sami-sami cek. Ayeuna cek nah cek Ijo teh hayang neangan deui bapa keur si Ingga. Cek si Ipay ngalungkeun pananya. Can aya nu cocok Jang. Jawaban anu biasa ti Ceulilis. Saupama aya nu nanya kitu. Daek teu ka sobat uing cek. Sahanya cek Ceulilis semu kerung. Si Bedoy cek, sok nyarita ka uing. Cenah mah karunya ka Cek Ijo teh. Lamun Cek Ijo daekeun, si Bedoy daekeun jadi bapa nasi Ingga. Heuheuy dedeuh, cek Ceulilis malah mah seuri. Nah kalah seuri cek. Atuh da pikaseurieun Pai. Jang Bedoy mah ngora keneh ieu jaba bujangan. Pan umurna ge karek 20-an leuwih. Ari ece pan geus umuran geus 35 tahun. Teu ngomong deui ari geus dikitukeun mah sanggeusna amitan. Leo si Ipay ninggalkeun imah Ceulilis. Ari Ceulilis mah sura-suri sorangan bari gogodeg. Asa kagugu ku kekecapan si Ipay, sobat dalitna si Bedoy. Euleuh mitra kaum dangu, rupina waktosna parantos seep, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru dicekapkeun mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sijamit mungkur amit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.